Mereka hiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya, eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya, nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula lagi di henteu sare nonton bola Haji Jamal teman jadi kudoli duaan, Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naonnya nama bari zikir. Lah murid nerima, murid tolol, murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita murid. Dua, ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin, qaswatul qulub. Nah naonan eta sok lagi hanya sekedar memberikan teas hate. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiran ilahi, pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, di usaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae, pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tah nu tadi tah saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah ebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam coba